Bah, pangomekeun dapur bocor. No, kudu ngabodor. Aing maneh teu bisa iya, ngoream ngabodor. Bah, lain kudu ngabodor tuh pangomekeun dapur teh bocor nyarak celakan. Oh, engklak-engklakan. Oh, jadi mun teu bisa ngabodor teh kudu engklak-engklakan ya. Jeung tara-tara ti sasarinya aya naon ieu maneh kasurupan lain. Ye, Abah. Lain kasurupan engklak-engklakan tuh dapur teh bocor nyarak celakan kana wadah samara kana garam. Oh, keur nyiram. Sabenerna mah hoream ieu teh engklak-engklakan teh jeung cara rape jeung naon. Ngan pada aing nyiram mah euy bisi eta bisi ngacai nih ngaheng kumangu baranana. Laguan euy, laguan sok. Laguan ame aya ketukanana sok. Sok. Gusti, Abah, urang teh lain kumaha. Lain kitu hayang pemuda idaman Abah mah. Lain, Abah. Tah, Lain ku kitu. engklak-engklakan teh tah engklak-engklakan. Aing kita tadi oge. Hayang ngeunah terus. Kita mah ngomekeun dapur bocor Asik. teh nyarak celakan kana samara kana garam. Tah, gitu. Gusti nu agung. Tong sumang atuh sing ngareuna. Engklak-engklakan. Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ieu mah ye. Gusti. Ieu, maturan saliwang hararese. Sugan trek milu engklak-engklakan rek ka mana atuh? Teu para rubuh jeung saliwang.